Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tibaranang siang, mengajawab salam, mudah-mudahan hirup asing sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah ayat kami bil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dipayun kersa pemandu waktu penata acara Sohibul Awqat memuji sim kuring mimpi hormat kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tampi-tampi kabarokahan di Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bagi kenau dari keseberang pegang pun. Hadratul mukarramin para alimin ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji dan ibu haja yang saya hormati, wabil khusus akhina kiram, guru urang sadayana, khadimul majlis, majlis ibu Nurul Imdad kersa bapak Kiai Haji Ahmad Khatib Sapulawargi nuku jisim kuring dihormat. Kurang doakan mudah-mudahan Bapak Haji Sapulawargi masih dibarokahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah nuku jisim kuring dihormat kersana Ibu Lurah, oke Bapak RW, tanapi Ibu RW na, Bapak RT, tanapi Ibu RT na. Kurang doakan mudah-mudahan pamimpin urang sarerea dinararaga ngahayat dayah balah kana ieu desa sing kenging taufik hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Apalagi menjadi pemimpin di usum corona kieu nya, kamari geus eueuh corona mulai ayeuna diramekeun deui. Corona geus eueuh, datang deui corona mawa indungna Omikron ayeuna. Ya Allah ya Rabbana, naon bae nu datang penyakit mudah-mudahan khusus orang Cibunar umumna sadayana dulur urang saagama masih diraksa dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tapi tetap kita harus melaksanakan apa yang diatur oleh pemerintah, protokol kesehatan insya. Yang pertama menjaga jarak. Alhamdulillah simkuring satungtung corona ceramah sok jaga jarak, dan pernah ceramah dina tonggong nini jaga jarak wainya. Nu kadua kudu daek make masker.
dageuna teu make aya di mobil nanti dipakai era masker mah khusus buatan pamajikan teh dijieunkeun masker ibu alhamdulillah karena supaya bersih steril buatan sendiri ulah buatan pabrik isi teu puguh nu nyieunna paling kutangna dipotong dua kita naprok na bibir dipake nanya Masya Allah terus kurang ngadoa ke Allah mudah-mudahan si dilaksa dijaga ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Kalau banyak yang sakit itu bukan karena Omikron lain memang kurang perubahan cuaca bener teh nah iya ke cuaca ke cedem kirimis harodo deui cedem deui kirimis deui tapi kakak Haji Ahmad Hoti manelpon Kang ieu di dieu kirimis wayah nawe ulah sina hujan heula kalabatan malaikat Mikail urusan ieu nya Masya Allah tapi alhamdulillah ini nu penting ulah turun ya bunya doakan ibu jamaah sim kuring sing disehatkeun ku Allah amin ya rabbal mulai lelah awakna enggak penting keluar wae wing mah tapi lelah kelelah datang be terkeringnya datang wing mah sabab butuh amal ibadah ampok bae padu wae pikiranna si ibu mah butuh amal ibadah karena ke hirup di alam dun wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun kita ibadah ai soal amplop mah bonus dari mana-mana kita ceramah mah menang doa astagfirullahaladzim ya ulah wakam pikiran duit ya ayeuna mah ceramah we heulaanan daripada cicing di imah mantap kalau bakeun ulang-ulang hutang padu wae nya punya maka tadi saya bilang ke Pak Haji Hapunten yang punya lain ngalarang kue dibagikan saya bilang ke Pak Haji kalau ada pembagian snack atau apapun namanya bagikan sebelum saya ceramah nah sababna saganteng-ganteng na wing eleh ku berkat mah bener lamun wing ke ceramah aya berkat ibu mah kebagian mah ya tah gitu mata kuing mah nyebutna aduh udahnya komodi ayeuna geus jam 11 kurang ieu nya cenah ibu-ibu di diman tara leuwih jam 11 ya mantap wia simpering malamilah cakap 2 menit deui nya insya kita cenah tadi betul tapi hayang lila siap teh lamun ngaji nanti ka sore abi mah henteu naon masya utamina simpering ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingan ka masyarakat Cibunar nu jauh ngajug-jug nu anggang keresa dararatang malah nu deket tata dikene parantos ngaraleut mudah-mudahan masyarakat nu hadir sing paranjang umur sing barokah rezeki sing harasil cita-cita sing manfaat ilmuna sing dihampura sadaya dosana bisi nu hadir jadi tani mudah-mudahan tanina sing subur nu salakina usaha sing tambih makmur ya rabbal supados senyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana muarana urang udag bae urang tarap ieu pangaosanana insya wasilah sepuh simkuring ngahubungi simkuring nyatana Kang Haji Ahmad nu ditelepon mah ku rencangan anjeunna nyatana Kang Haji Sidik alhamdulillah wing boga kolot balalager alhamdulillah wing biasa datang deui ka dieu alhamdulillah mudah-mudahan sumpingna simkuring berbarengan dengan Allah turunkan hidayah terhadap kita semua amin malah mandar beresna ieu acara rojaban urang ningkatkeun iman takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ngenaan kana Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ibu teh rojaban teh lain tahun ieu doang unggal tahun urang ngalaksanakeun roja bahkan tadi simkuring ngadangu tapi tak undangan ke cigana geus pohoeun ka mana-mana ieu tadinya ibu nanti hari ini ada undangan di anu hari ini ada undangan di anu ngomong ka salakina bapana rojab ge mah teu kudu usaha geus we urang dahar dinu acara rojaban alhamdulillah ada ibu mah geunaheun tadi barang datang langsung ngalantri di dinya langsung palas mana uing mah encan kayak meureun antar akhirannya punya pesa ibu-ibu meureun alhamdulillah luar biasa panitiana urang doakeun sing barokah pengurus majlis nasi manfaat luar biasa uing mah tapi lamun diganjel ku qosidah uing mah pangrasa resepna tadi ge ibu kenal lagu uing mah di jero kituan uing cak aja Ahmad teh kiai kunaon da mah kenaheun kana qosidah mah resep bener teh Bu la ilaha illallah
Adat pansalakina sia bulan Laila saha teh pangaran emang Ici gitu. Masya ibu teruskan pokoknya di mana aya Rajaban kudu aya seni islami tong ditinggalkan benar. Ulah erek kudu hajatan ngayakeun dangdutan Rajaban sok kosidahan bari nungguan jamaah ya dana da tungopak tungopak pan menang latihan terisu ke batukan udang mana bang kosidahan kieu makana oke latihannya alhamdulillah beres ngalaguleungeun balareuh pan laguna ge karena kosidahan makalem saladi enteuna upi cakakak nangkuina kawat Kang Haji Ahmad di mana abdi uwi wayana bere berkah janana itu lagu kosidah mapanya masya pan macam-macam aya deui nu resep cerawis aya naon we hah di lembur uing mah ece moal keneh berarti di dieu geus kolot emaknya karawisnya uing mah ece moal keneh cerawis cerawis mah rada gancang opak aya keblong opak aya keblong empingna cuhucur opak aya keblong teunana kaya opake Pak Haji bolu kana mobilkeun ya. Alhamdulillah Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita adakan bahkan setiap tahun masyarakat berbondong-bondong hadiran Rajaban di mana bae ayana. Tak ieu teh jadikeun panyangring kana diri panghudang pangarasa. Geusang ngaronjatkeun ajeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu. Rasul Isra di mana Ibu? Bener orang dia mah. Jadi tawadu nyahoki cicing wae. Orang dia Rasul Isra di mana? Masjidil ka mana? Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Di mana Sidratil Muntaha teh? Di langit. Mana langit teh? Da abdi berangkat jarah umroh ka tanah suci dah naik kapal kaluhur can mentok-mentoknya. Namun ditanya Rasul di mana Isra Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, hari Mi'rajna ka mana? Ka Allah gitu. Ka mana cenah? Geus titik sagede kalapa moe anu wani ngadebat. Nah sabab nu Isra Mi'rajkeun Rasul teh saha? Gusti Allah. Ari urang mah nyebutkeun Sidratil Muntaha eta mah tempat lain tempat Allah tapi tempat Kanjeng Rasulullah. Ari Allah berarti aya di mana Aang? Jawab kudali laisa fi zaman wala yamudu alahil makan. Allah itu tidak butuh karena tempat jeung terikat karena waktu. Laisa kamislihi syai'un. Allah eta beda jeung perkara-perkara anu sejena. Lamun Sidratil Muntaha ciptaan Allah berarti Allah teu butuh karena diciptakeunana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Geus perkawis Isra Mi'raj mah urang yakinkeun Isra Mi'raj kahayang Allah. Apapun yang terjadi aslina Isra Mi'raj hanya Allah nu tahu. Memang ulama seueur ngariwayatkeun sejarah kenapa Rasul di Isra Mi'rajkeun. Diantawisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju di rungrung kapingung ngapa sagara kasusah ngukuntit leuwih sedih. Sabab Rasul di tahun itu sedang berduka. Rasul tersedih ditinggalkan ku Bunda Khadijah, ditinggalkan ku pamanna Abi Thalib. Rasul ngagaduhan sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan. Mana ciri kemanusiaan? Di mana lapar sok mam, di mana haus sok ngale, di mana ngantuk sok bobo itulah sifat manusiawi na Rasul. Pamajikan maut manusiawi, Rasul oke ngerasa sedih. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berapa apa sungguh berat aku kehilangan, sungguh berat aku hidup tanpa ngarasa kalengitan maut Bunda Khadijah. Ibu tanya ka salakina, "Aka, lamun kula maut, Aka sedih moal?"
Moal, ini tuh pede jadi pemajikan teh. Saya juga laki-laki memang can ngalaman, tapi sagagah-gagah lalaki aya dipika cinta maot mah pasti diwing aya tetangga. Majikan maot mewek wae. Oh, dokter harapan mayat. Buat anak-anak aku naon Pak, undung dia maot diheula. Geuning Bapak sedih atuh goblok situ piraku teh sedih. Indung sia teh loba hutangna. Tauna sedih pikiran hutang Pak, tong dipikiran Pak. Kumaha jadi pikiran anak ke Aisyah anu ngurusan anak beleguk. Itu ayah Pak janda heran. Mana kan? Kalau lagi banyak ditanya, pasti manusiawi maset sedih ibu. Kenapa sedih? Karena ada kenangan indah yang ditinggalkan. Kumata sedihna Kanjeng Nabi mah ibu, bahkan ku sedih-sedihna maut Bunda Khadijah. Pernah ibu, Bunda Khadijah teges maut, Rasul kersare gundang Bunda Khadijah, padahal pamajikanana harita Siti Aisyah. Bayangkeun ku ibu sare geus salaki tapi salaki ngadero AWC yen sewot mah. Mah teu ngada teh. Rasul kersare Khadijah. Bunda Aisyah udang, Gusti. Padahal keinginan Gusti teh aya abdi Aisyah. Tapi kunaon digerowan teh Khadijah lain Aisyah. Can moho beureun ka teh Khadijah. Rek diudangkeun rek ditanya aya akhlak mulia naon dina teteh Khadijah sehingga Rasul teh kedaikeun mempohokeun ka Siti Khadijah teh rek ditaros rek diturutan akhlakna. Akhlak Siti Aisyah mah teu ngambek teu. Coba eueuh buka salah kita yang penting sare. Pamajikanna hudang cerodia. Paingan balik penting wae. Kemarin si Ulin teh si Uun. Tungguan si Uun datang ke dapur. Nyokot naon cai saya beres sebrokeun. Uun kusiahakan. Datang saya. Saya teh kesopan ka salaki nyeblok. Kunaon saya nyeblok? Saanu nyeblok? Teh nu ieu, saanu nyeblok? Seu Uun. Salaki aduh tanya hoan urusan ieu. Ibu gimana Rasul tidak bersedih dengan wafatnya Khadijah? Wanita terbaik adalah Bunda Khadijah. Bahkan Bunda Aisyah naros, Gusti pantes aya Aisyah, Khadijah mah tos teu aya tos wafat. Emang teu bisa Aisyah ngagantikeun Khadijah di hante Gusti? Kumaha kanya Rasul geulis, hampura kula lain rek ngabanding-banding. KPG masing-masing punya keutamaan. Ngan lamun rek dijejerkeun 1000 Aisyah, moal bisa ngelehkeun hiji Khadijah. Masya kumaha atuh ibu Rasul teu bagjana boga Siti Khadijah, wanita saudagar kaya raya hartanya habis untuk berjuang Kanjeng Rasul. Ditaras ke Bunda Aisyah, Gusti lamun bener Khadijah kadu akhlak mulia, mana akhlak muliana rek diturutan ku abdi supaya Gusti ge bisa mencintai abdi seperti Gusti cinta ke Khadijah. Wah loba kacida geulis. Di antarana pernah aula hudang sare, aula teh hayang minum susu, barang ditingali Khadijah keur di dapur keur masak. Kaula teu tega ngaganggu Khadijah, maka kaula datang ke kandang sapi sorangan, diperes susu sapi sorangan, barang rek dileueut ku kaula eta susu sapi. Bunda Khadijah nepak kana pandangan Rasul, Gustina naonan? Kaula hayang musuh maneh keur sibuk, moal daek kita maneh meres susu sapi keur sibuk kitu mah matak meres sorangan we. Ulah Gusti, sasibuk-sibukna abdi, suami bagiku nomor 1, serepot-repotna abdi, Gusti Rasul paling utami, dan Gusti tunda eta susu menang meres Gusti. Bu abdi dipamereskeun deui susu sapi nanya Gustinya atau san sakedap. Bunda Khadijah mereskeun susu sapi disanggakeun ka Kanjeng Rasul bari nyarios, Gusti mangga leueut susuna, lamun kirang nyarios dewe ka Khadijah, ku abdi bakal langsung dipereskeun deui. Tah akhlak mulia Siti Khadijah tidak pernah menomorduakan Rasul. Ibu namun boga salaki nyeun susu sorangan dicarekan apa atoh rumah beda itu jadinya ominya. Kurang masalah kita nyeun kopi sorangan pucek kecok tinggali pamajikan nyeun kopi sorangan kita patongna. Nah bapakna geuning bisa nyeun kopi sorangan untuk pulang tuh tuh Siti Khadijah mah beda.
nyambung sampai Rasul capek. Ketika apapun yang dilakukan Rasul dibantuan wae ku Siti Khadijah Masya. Bahkan yang paling hebat apa itu Bunda Khadijah? Saat Rasul kurang dakwah, Rasul kurang perang, Rasul capek lelah di sauran ku Bunda Khadijah. Gusti capeknya hadir cari dina pangkuan arti. Rasul teh langsung berbaring dina pangkuan Siti Khadijah. Jawab jujur ulah bohong orang Cibunar ibu-ibu. Pernah salaki balik usaha di tasare dina pangkuanana? Astagfirullahaladzim. Ulama boboro di tasare dina pangkuanana datang salaki kieu teu didengi urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng, geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna geus ka abeu. Bau naon? Bau kungkang. Geus disugananya. Omong salaki datang teu loba duit mah jawab salam geus sararangeup ti rukna. Assalamualaikum. Salam. Pondok amat tak sararangeup. Sangat kunaon? Salaki cing ati pamajikan lamun teu gablang duit leuleus. Pan malam Jumat neng. Pre. Kunaon kapiran masak ini teh gablang duit mah moangeuna daharna maksudna teh ece tuh Bunda Khadijah Rasul balik teh di pangku sirah Rasul di dieu Rasul terbaring bari diusapan sirahna kosok ece kitu. Astagfirullahaladzim. Paingan atuh teh saking oge salaki maot pamajikan beunana kumaha ibu diusapan sampai Rasul terlelap tidur. Ternyata Bunda Khadijah nangis ngecelak si socana ninjang mastaka Rasul. Rasul mukakeun socana saurkanya Rasul geulis kunaon ceuri terido hirup jeung kaula teridonya harta banda seepu kaula yang berjuang di jalan Allah. Kumaca Bunda Khadijah Gusti ampun paralut ulah waka harta jeung banda ulah Gusti dalah nyawa dibikeunkeun ku abdi jang salila berjuang. Terus kunaon anjeun ceuri geulis kaula teh nyemutan Gusti kaula teh geus kolot ulang kaula geus rapuh ku ukula geus bodas meureun umur kurang ge moal lila kaula boga wasiat hiji ka Gusti. Naon geulis wasiatna? Di mana ke kaula geus maot Gusti beang bekal jang berjuang tong kagok Gusti kaula hayang melaan salirana berjuang di jalan Allah. Gali kubur kaula Gusti candak tulang-tulang kaula jual tulang kaula jadikeun banda jang berjuang salira di jalan Allah. Angger angkat candak tulang kaula. Eta luar biasa na hebat Siti Khadijah. Harta beak pulang jual jang berjuang menjadi salaki. Aya de awe nu kitu aya moal aya kan tereur ayeuna urang mah boro-boro kitu ngadenge salaki bangkrut langsung emas disuput-suputkeun pasya aya naon Pak akang keur bangkrut di pasar kamari asa boga cincin boga cincin akhirnya dicokot ku ucing. Aduh nya kadang-kadang urang mah diharapkeun salaki teh suksesna hungkul. Naudzu datang salaki di Jakarta saminggu terbalik-balik apa yang ibu nanti tuh tong bohong naon dinanti uang. Salaki datang pakai Grab terus depan pakai KTP kos entong depan majikan wah rupa-rupanya teh mau duit dia salaki barang ngalak uang kita jendela surga yang engkau janjikan neraka duit yang aku nantikan lengho yang aku dapatkan ulah gitu pernah ibu mah jadi pamajik. Nah pamajikan teh pan nuduhkeun kana tempat majik artina cicing jadi pamajikan teh tempat cicing jadi salah tempat berkeluh kesah salah salaki kuatan salaki balik teu menang duit teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Damang. Alhamdulillah geulis. Akang jika nu leuleus eta hampura geulis. Hampura kunaon? Dagang akang di Jakarta bangkrut. Bangkrut ai buah kamarana. Teu laku pan PPKM. Eueuh nu meuli. Jadi akang teu boga duit. Boro duit jang maneh ayeuna tuh Grab ge nungguan can dibayar. Ya Allah.
kena naon kang sabar ngaranna di dunia wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn setiap perkara teh Allah jadikan berpasang-pasangan akan kerugikeun da anu geus siap akan balik mawa untung neng syukur akan balik mawa rukun neng sabar akan neng marek ridho kana papasten ti Allah tuh bener sia teu ngambek rek naon ngambek kang keun ngobrol mah pandeuri we urang bayar lah Grab supaya ulah ngomongkeun omongan urang langsung dibayar tukang ojeknya asup tukang ka kamar geulis naon dahar naon kan eueuh duitna oge masa teu olah teu olah naon ieu pan olah mah make duit karena naon ge atuh minjem heula ka tetangga teu dibikeun nu kamar kita dibayar aduh tapi tetap sabar itu wanita yang baik cuma seorang datang teu moal duit ngadat ya kami gelis naon kan dagang teh bangkrut telak enang siapa mikir hirup teh boga modal sakitu sia mampu nah udah geus kang eta mah urang nyareat kali itu ka Kang Ahmad urang ka Kang Haji Assalamualaikum Kang Haji Waalaikumsalam kunaon ceuk urang iru amat Kang Haji hayang curhat kunaon irup di bala teh jeung manehna mana eta salah kieuing salahna tungkul kunaon terekeun berubah Kang Haji awak perubahan kita hayang berubah lain hayang berubah jadi naon Pokemon cing bener atuh hayang hirup pas batur bucin lain loba duit tur kuta gede dunia berani patau di gunung aya di tengah imah gedong sidrong ada dangor resep nemong gigi darasi nasi di tukang kolam renang hayang beunghar Kang Haji atuh usaha pugu ge usaha malah bangkrut tara usoli meureun maksudna tara salat emang kalau para barunya mantara kekaingan saya susah kita tara salat ya kudu imbang di dunia mah mun salaki keur usaha pamajikan cindae usoli salaki keur di sawah ikhtiar pamajikan dina sajadah ngadoa osok ejeng itu nyata tara lah boro-boro hayang jam 8 boro-boro hayang duha hayangna ka mana patua jadwal jam 8 teh poe minggu teh sok ngariung jeung Bang Emok neng mah sia teh paing atuh hirup susah da ngariung jeung Bang Emok aya nu boga utang ka Bang Emok aya doakeun segera lunas geus lunas ulah nyengjeun deuh pas budak pangut ngariung poe minggu jeung si Emok sumpah nasabah aku berjanji pas budak bangun sama janji jauhan apalagi minuan kamari sekali bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh pada kurang soalnya dibunuh nah dulu dia sampai daripada kali tidak banyak beli sholat dan parkir sajadah salaki di sawah salaki diuk nagalankan ada bentar-bentar jangan doa dulu sajadah bagaimana kedua tangan Allahumma inna rizki di sana ifa anzilhu ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah kalapan hingga kabeh bulu salaki nang aya naon dia kalapan teguh-guguh murah bareng doa pamaji dibelah kalapana diinum caina ngadoa pamajikanana salaki keur matur pamajikan ngadoa wa in kana fil ardi fahrizhu kalau memang rezekiku di dalam tanah keluarkan ya Allah belut ngarajo sorangan insya atuh jeung bener ayeuna nyareat geus nyareat Kang kanenge kadenge sing daek naon salat teh ayeuna mangkang nya siap insyaallah sholat ayeuna bener tahajud duaan sugan teh fokus khusyuk goreng aral pamajikan dendam kene ka salaki beres tahajud salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin irhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud jada jalali wal ikram ditepak ku pamajikanana akal aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon siapa ngadoa tara diijabah manik itu buktina barang sakwae akan mundur maksudna neng ngadoa aja bisa ngadoa bisa ieu masuk rutinan kan kanurul imdad cek diaina cek ustazahna bahkan ngaji sok ngaji jauhnya di BKMT Badan Kumpul Majelis Taklim Badan Kontak Majelis
taklim roh lebar eta masa Jawa Barat ya ayahnya punya terus ke sa Indonesia punya kosong kami ngariung sa Indonesia kosong alhamdulillah di gagasanana kusaku muslimat NU nya punya salawatan kegenahan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan wa tuhammisu biha jihadi wa ila dinil Islam wa ila dinil Islam wa ila isyairi ala tariqati jam'iyatin nahdatil wa idhari syairi ala tariqati jam'iyatin nahdatil wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi Allah Allah Allahu as-sabit wansur ahla jam'iyana dhatil ulama li ilahi jam'iyana dhatil ulama li ilahi Allahumma sholli ala sayyidina sholatan turaghibu wa tuhammisu biha jihadi wa ila dinil Islam wa jihadi ya wa ila dinil masya kaciri nusok nirwan jeung nonton nonton apa ya aku merindu ku yakin kau tanpa batas aku terpaku aku walau tanpa wah korban si Andin kabeh ya namanya ini tempatnya resep kayak namanya cari tanah tempat dikuku sukan teh bakalan teh geus beres sia cari tewak mah tamatnya paling datang dulu nuju haji di depan paneror wae keluarga hartawan apa hari masya tapi setiap anak geus maot aya namanya sababna geus sadar gulungan mamarosa kaduruk teh panjang mamarosa kan setap diduruk ku si urutan geus samoan sahasia karena wajar jahat sote sabab dendam baheula bapana si Al nabrak indina si Andin kebetulan adiknya eta teh nya dendam keluarga hartawan teh naon di periksaan terus dituntun ku anaknya si Jessica oleh si Jessica diperkosa tanya ku si Denis anak kuasi Mamang Rosa oleh ku si Iqbal anak kuasi sorangan kepala hubung dia naik teman canggih sana ini bener sewa saya sama anaknya anaknya spesial aku nama anak si Nino buah anak si Ricky aku tadi ini ngomong kena kayaknya Masya Allah apa-apa di mana rumah yang terbuka TV dan pamajikan beli Rika antara niat nonton tapi niat maklumat pamajikan alhamdulillah bener eta mah mewek tenang penting tah hayu urang ngadoa siap bener pamajikan ngadoa akan siap amin oke bener pamajikan mewek tenang penting ya Allah ya Rabbana salah kena ngintip wah bener mewek tong nganggo wae belegu ulangi deui ya Allah diganggu bieu mah saya doa ulangi deui ya Allah ya Rabb dipikir dipulang balik jalan nang takaran ada doa kieu dipapai dirasa-rasa bener ya Allah di mata bohong rumah tangga tiba udah jeng mana naka jalan mana iya ya jalan sama ini bawa berlagu dimiliki pemogohan ya Allah nanti kagak seru ayah anak ayana balangsa salahnya najis amin oke dengan doa nyinggung aing berlagu nah ojo tuh jamaah Rasul sedih ditinggalkan wafat Khadijah karena Khadijah wanita yang solehah mun ibu hayang dipikadeuh ku salaki maka si jadi istri yang hoyong sebut istri solehah hoyong
ayat cirina hiji alati ida nadorta ilaiha syarronka, di mana ditatap wajahnya harus menjadikan suaminya bahagia. Jadi boga beungeut teh ulah sewot teh kasalaki tuh anyun wae cing loba seuri kasalaki mah geulis hehe mamiu hehe langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Cing loba piseurieun dibungangeun nu jadi salah salaki, tapi emang wajah-wajah balager soleha kasalaki kan syarat salakina kudu loba duit terus. Loba duit pakai dulu diajarkeun intina ge diwedakan pakai wardah panona ge diset diwirna dilipenan kerekna disemprotan ngomongna pani cacadelan ogo salak loba duit awak disemprot. Guru loba eta mah dikumaha apa ini poe karang uyuhan. Salah datang ke ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, gelis di mana? Ayah di dapur. Masya Allah. Akang Uwi. Mohon gelis. Aya naon? Anak ae ti. Naon? Anak ae. Oh iya, kamana wae. Pagusaha gelis. Akang naon? Ih, diciwit di uat duit ae, iwit deui geulis, diciwit deui. Kang, aya naon geulis? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kunaon? Ono idan deuli. Hah? Ono idan deuli. Baik sia, sono kacidan itu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak, Roman. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Jinjat ngerok engkau. Naon maksudna cing candrok muka naon haji kecopot androk ke muka naudzubillah tuh nyamunya hiji kudu dibungangeun salah nu kadua ida amar taha atau atska diparentah ku salaki si nurut kanu jadi salah insya satungtung parentah salaki akur jeung parentah Gusti namun salaki kita goreng turut ulah ulah, tapi yang mulita halus turutan ulah turutan, bahkan pun ibu sedang ibadah sunnah diparentah ku salaki batalkeun sunnahna. Ibu ke tanggal hiji Rajab saum teu ku saum nonton ku saum sunnah Rajab pek salakna teu apal keur puasa ngikut ka ibu beurang-beurang dikeun geulis naon Kang beusi pulsa ieu dari anak keruksak ulah dikun kerpuasa Kang kerpuasa rugi korbankeun ka hayang salaki demi puasa sun sabab naon ibu Masya Allah ibu lamun ngabungahkeun salaki ibu ulah wakaf geus tidurna jeung salaki kakalak nawarkeun diri ka salaki pahalana salajeng umroh 7 balikan. Masya Allah wayana makana lamun memeh sok memeh puasa sunat teh bebeda pentingna papana aya naon geulis isu kake tanggal hiji Rajab aya kitu mama hayang menang kautamaan sunnah bulan Rajab sunnah puasa Rajab terus kunaon make bebeja jeung ka bapak henteu bisi bapak ya kahayang ayeuna we biakeun aing teh maksudna teh hayang dahar bareng pan keur puasa mah teu bis hayang minum bareng keur puasa mah teu bisa kitu ibu keur duha digerong ku salaki batalkeun duhana ulah ieu keur duha Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin geulis akang hayang ka sawah hayang ngopi batalkeun jeung kopi salah ulah nepi ka salaki bendung ampek usaha teu bener kena boga pikiran sewot ka pamaji ieu mah pos heueuh Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin geulis aya ngopi Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin
iya karena berdua iya karena stain ihdina sirot kopi neng tol mustaqim sirot kopi tol ladina anak salah batalkeun heula duha da duha masun lain wajib nurutkeun ka hayang salaki wajib akan kadang teh nyauran mohon geulis hayang naon kang hayang naon hayang ngaleueut bere cai salakina teh pan minum salakina teh bari ngagoda ka pamajikanana deuleu caina 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 deuleu caina 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 deuleu caina 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 deuleu caina 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 herang diminum kirain minta susu karena lagu caina herang berarti murah di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kanggeus nyuguhan cai mah salat teu akan ari geus nyuguhan cai teh salat teh nyabak geus batal wudu jadi sanget karena duha lagi jadi sanget gara-gara salaki berarti lamun sanget duha tong duha bungahkeun we salaki sagelas air yang ibu suguhkan untuk suami pahalana salajen salat sunnah 200 rakaat. Masya ibu pernah salat sunnah 200 rakaat? Ulah waka ibu abdi kan pernah bu coba lo batin 200 rakaatnya punya kurang mah ulah waka 200 rakaat 2 tilu we sholat taraweh Rojab, Syaban, Roma kadang-kadang 2 tilu kayak orang manafsu mimiti doang malam pertama bidu 1 minggu 2 minggu mulai babak penyisihan dilegaan sajajar ku jamaah leungit dihakanan ku juri aridah tarawehna teh ka pasar ngomong minggu terakhir mah waduh bayun yang we rasana teh can datang puasa geus ngomong ka salakina bapana meuli baju teh di ayeuna jorek geus puasa mah geus harbut jeung batur mending di ayeuna batur mah taraweh ngagoreng kacang we aduh darek lebar hayang lobaku nyeunan kan salakina taraweh mama taraweh mah kagok 2 kilo deui isukan dewe taraweh nanya lain itu mah teu naon ngagoreng kacang we aduh salakina datang balik taraweh assalamualaikum waalaikumsalam bapak geus balik teh amat ya ngagoreng dilateuing Derecan ngagorengna, ya saparapat aing tilu kalian deui. Oh, aya nu asan, aya, geus menang lomba tuh. Coba ngasan. Oh, iya we ngasan anu tutung. Aneh. Salaki teh ngasan anu tuh. Atuh nu tutung mah moal bisa nganilai. Akan kumaha rasana pahang teh. Nu alus kunaon? Yang lebar. Bener jawabanna saronya pamajikan aing. Sarwine, ini korban tutung, sarwana pembajikan ayam, yang panu tutung. Yang aset yang harus majak lebaran. Tungkunan lebaran ke kadang dibawa ke kebun binatang. Jadi benar kamonya. Kesalahan oh, ayo dari kumonya gitu. Ya, lebaran atau ada pikiran masalah kayak di. Terus mantaraweh, malam pertama doang itu. Kata ngintip ke imam teh. Saya imamna euy. Aduh, saya mah sok lillah. Sok meuting beresna imam lagi panjang napasna kos hayang peluk imam diaromongkeun Allah Akbar ibu-ibu wah beres subuh ya marusan itu wah sahur aing wah kaburu masak ya aku disukana datang ke beja kakak Haji Ahmad Haji aya naon dilah teuing keur penting imamna kunaon teu salaul jam kaburangan udangna jam 8 terus kunaon bejakeun ka imamna ku Kang Haji pan Kang Haji mah kokolot kurang bejakeun tong yasin jamarek tidak lembur di Cibuna bener eta malam kadua diomongan ku Kang Haji Ahmad jadi bayangna penting imam di Nurul Indah tong maca yasin nah jamaah protes tak itu betul bener malam kedua muat Kang Haji muat bener malam kedua imamna eta ken ibu-ibu aduh duka mari dah pasti subuh deui urusanana ieu mah geus diomongan ku Kang Haji saetan bener maju ka imam Allahu Akbar betul bener siap pondok aya nama namanya panjang aya mah pondok pan dicarekan ku Haji Ahmad kamari itu sholat aja yuk, kayak golak emang membuat beres Fatihah habis Yasin aja bisa kabur
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gacang dia mah. Kabur Yasin wah bener. Aku mah mau Yasin mau bisa kabur ieu mah ieu mah gacang kacil nurut ka Haji Ahmad berarti. Bener eta. Di urang salat ayo ada kitu mah. Barang rek salat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Takbir sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Astagfirullahaladzim. Aja naon waqi'ah. Ngakunan waqi'ah dulurna Yasin. Waqi'ah teh warna. Subuh deui wae urusanana ieu mah. Aya anu gae Bogyol nu gacang atau menang teh tarawih digacangkeun menang asal gancangna make aturan tumaninana singkarasa tumaninana teh kudu lila di kontri subhanallah saukuran ngucapkeun subhanallah ngan namun gancang teh pungtong kepala ruku sholat tarawih mulai jam 7 lewat 5 geus beres sama gancang teh kos tadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jam 8 saparapat beresna. Setengah sakitu mah. Mau goncong-goncong deui. Esek budakna oge. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Iya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Beres tarawih ini arutah deui. Mampu naon mabok tarawih. Ini bisa mabok mah atuh imam ruku aing sujud. Imam balik pelekuna teh. Nah udu tungtungna imam suka pake ku ibu-ibu mah. Isukanana imam nu datang bingung deui sarua. Itu imam pamalahana udah datang parudung. Terus kumaha teh? Laki maneh ke imam. Selaku imam sholat kita kalah kecil berusaha imam nyaho terus bingung itu ayah RT juga majikanana ku RT jam saha ya si bapak RT kadir kunaon imam nah ayah RT maju ke hari sugatan imam paling pengumuman RT jamaah ku sabab imam teu datang maka tarawih pere heula ibu-ibu Pak RT ya aku pere osakola wae masana imam RT nya teu bisa itu bisa kuliah puluh geus pake kuliah puluh 27 rakaat bener di RT maju itu ganti-ganti suratna menang teu dan sunnah ieu surah makanya bener Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin barang rakaat ka-7 mah yang ngaku pasti kuliah deui RT aing surat naon atuh ieu ganti RT tabbat yada abila habiu wa tabbat yada abila habiu wa tabbat yada saya tanya ke mana sambunganana ieu mah kata ngerek tabbat yada abila habiu wa tabbat sambunganana cek ibu ganti teh ganti RT Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna cek ibu-ibu lillahi teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu Akbar makoler teh geus maraot kabeh mamungna jadi Rasul Mi'raj nepi ka saha ka Gusti lantas kita yang mengadakan iraha nepi ka Allah iraha nepi ka Allah di mana orang sholat nu mana as-sholatu mirajul mukminin sholat eta alat naikna alna jalma nu iman ka Gusti sholat nu kumaha sholat nu diajar ngahadirkeun hatena lain sholat nu 5 waktu sholat nu 5 waktu mah kewajiban tapi sholat anu nepi ka Allah nu mana zikrullah eling ka Gusti sanggeus sholat teruskeun sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar nyatana sholat kudu bisa nyegah urang tina perbuatan rusak goreng ayeuna sholat Allah kudu al insya
Salat nu 5 waktu mah kewajiban, sanggeus salat nu 5 waktu kudu aya salat hatena naon eling ka Gusti. Insyaallah lamun urang geus bisa loba eling ka Allah, urang bakal tepi ka Allah, menang ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin arhamalakal hamdu ya majud amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin anda yu'afini ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yamlikal karim wali adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi syahri rajab fi sihhati wa afiyati wa salamati sobaina wa naharina wa masaina wa ghayyatina ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwwun qaribun afafu anna ya karim. Allahumma arhamna bi barakati Taurat Musa wa Zaburi Daud wal Injil Isa wal Furqan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidana, ibu yang punya maksud, punya keinginan belum diijabah, mudah-mudahan barokah rojaban wa aina sing diijabah wa balik muradana waqti hawaijana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nuhun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.